Jadi mama ite abi teh bisnis teh hoyong lancarnya. Ite san hoyong naon ite? Hoyong cing balageur we. Nya hoyong seueur batina gitu, alim seueur rugina. Hoyong lancar lah intina nama hoyong beunghar, hoyong beunghar. Terus terang mama. Jadi mama geus bisa ngabaca batin anjeun. Kumaha tah? Mama tuh kumaha abi kedah kumaha ieu. Kalau Yang kencang. kalau eta gitu. Masya Allah. Jadi kalian mau dikit dulu. Amin. Kalian kaki dulu. Kawetan. Wah, Cocok. Ujang mah kedah natenya. Bieu ngomong teh jin teh. Ujang kedah tapak di gunung Pancu 2. Serius bos. Di Pancung. Di mana? Pancung 2 teh. Mama di Pancung 2 teh di mana, Mama? Pancu 2 teh mun teu salama daerah Ciroyong. Tah, Kedah kumaha we teh abi teh tapa teh. mun Ujang tos tapa dieu teh. Mama nerawang teh gitu nya. Tos tapa. Ujang tapa tos beres misalkeun teh saminggu tong barang tuang sugan pae. Terus atuh mama kan abi teh yang beunghar Oh, nya. Nya Ujang puasa gitu, puasa biasa gitu, puasa biasa. Mun tos beres saminggu eta pang nyabutkeun eta hiji gitu pancuna. Bawa balik ke jual beunghar. Iya mama sanes abi teh tadina membade nyungkeun cai gitu itu. Oh cai. Oh, saurna kan mama teh mujarab cenah. Mun atuh mun. Seueur rencana abi kan cenah ka mama cenah langsung beunghar cenah mama. Sok mana eta gelas. Kayak Marson cerita Gelasna mana gelasna ieu. Iya teh ayeuna teh entos didoaan pisan. Oh, udah pisan. Atau yang didoaan di mama supados langkung lancar. Sok jangan. Oh, nya. Insyaallah kencang. Deui dilakukeun ku aing. Eta bisa. Di posting teh. Mama, geuning ieu. Ada yang pas maca doa gitu aing deuk penghina. Penistaan aja. Penistaan. Aduh, tolong. Ayo kene. Tolong. Ini sakah ayo video aing. Mama, geuning rasana asin mama. Tahu nya pan eta tahek. Siap taek. Buat taek mama. Naon taek?